Raksa Art Production. Ke ya Pula. nete gesawatara lilana teu oleh nganter batur anu jadi dunungan ne pribadi. Laras nek. Dan nya istuningkannya kadunungan teh Allah batannya ka diri pribadi keur ne majang. Saya tuh. Kajeun ne anu korban batan dunungan menang lara cilaka. Tuh. Tapi nah bet kalolobaanana jalma. Kajalma anu ulun kumaula teh istu sok aya basa ngahina. Padahal hiji jalma anu jiwa jeung tekadna boga rasa tanggung jawab ka sasama. Manusia nu kitu nu kaasup mulya gelar di alam dunya. Laras tua. Dari kamulyaan manusia di dunia mah teu gumantung kana harta bana anu loba. Malah cek ukuran ne harta bana anu loba menang ikhtiar nu teu munasabah ingkar tina bebeneran mun sok homo bari jeung nyilakakeun batur ngarah untung urang sorangan. Teu kaasup mulya jalma nu model kitu. Hantenan atuh. Malah keur ukuran ne mah jalma nu panghina-hinana gumelar di alam dunya nu teu ngarti kana rasa diri pribadi. Atuh laras. Nya cu. Sabalikna jalma nu daek ulun kumaula ka sasama hirup manusia nu aya di alam dunya nepikeun ka ngetohkeun pati jiwa reujeng ragana nu kitu nu mulya mah. Nu kitu jalma nu disebut agung keur ukuran manusia cu. Lain agung keur pangeran. Ieu mah agung ukuran manusia. Jajang. Laras gitu. Jadi jigana lamun jalma kabeh di dunia boga anggapan ka jalma nu ulun kumaula. Nyebutna boga rasa dedeh welas asih jeung boga rasa tanggung jawab. Oge nyebutna ka jalma anu model kitu nyata jalma mulya wajar cu. Wajar. Lamun urang nyokot arti kamulyaan tapi kalebah dinya. Laras salajengna. Atuh ku ayana kitu. Net lain hayang dimulyakeun paraun. Ngan ieu mah keur ukuran anu sejen. Somo. Keur jalma-jalma nu sok ngahinakeun ka jalma nu ulun kumaula. Laras nek. Nya cu. Malah net meunang hiji katerangan ti jalma anu beunang dipercaya dan nurutkeun hukum nu aya. Kitu. Ulah hese mere upah ka jalma nu geus diala tanagana. Sabab dosana gede kacida. Nya cu. Kitu. Sabalikna lamun heug urang dina waktu ieu ulun kumaula ka manusia nepi ka urang teh boga rasa dibere upah ulah sok dibareng jeung talana jeung talangke leleda. Oh mau dibarungan ku nunutan. Dah meureun upah nu dibikeun ku batur ka diri urang teh meunang hese meunang capek. Kitu. Dialana ulah bari jeung nunut. Teu karajinan da mah. Karajinan panon. Pek anaking sabisa-bisa jeung saaya-aya. Laras. Naon nu aya sakirana matak nyugemakeun kana rasa jeung raga urang sorangan mangpaatkeun. Atuh ku kituna net terek ngageuing ka ilaing. So, gimana? Nu boga rasa tanggung jawab dina sagala rupaha. Nya laras itu. Singkade di dunya teh hese ucu. Tapi babari. Laras. Babari tapi hese. Gitu. Ari babarina di dunya, urang teh sakadar ngalakonan hirup. Sagala di dunya bari jeung aya. Nah, gitu. Nyebutkeun jalma balangsak entong boros sipating anu bener bari jeung hideng. Panu gelo ge make keneh baju najan cumpang campi. Kan tenan. Bari jeung teu oleh hirup da di barung ku rezekina sanajan bari jeung saeutik jeung teu sapadan jeung kaayaanna. Gitu. Da bohongan meureun eta mah otakna ruksak. Laras. PA tea cek barudak ayeuna mah. Polo ancur. Nyajang. Laras gitu. Jadi ku kituna. Nya cu. Mun. Sing kade.
sing iatna, Nya. sing ati-ati, Gitu. sing taliti. Leres. Ayeuna hesena hirup. Hesena hirup teh ngalakonan bener na. Gini. Nya cu. Leres gitu terus. Jama teh bisa disebut bener lamun cager bager barina pinter. Cager pikir, cager ucap, cager raga, cager sagala rupa. Nya. Bager laku lampah ucap paripolahna. Benerna dina sagala rupa ha. Tara ngalangar hukum, Gitu. tara ngalangar janji, boga rasa deudeuh ulas asih. Nya. Ari pinterna pinter ngagunakeun sagala rupa hal sangkan salamat dirina ti dunya nepi ka akhirat. Gitu. Nya Jang. So. Jeung ulah sok kumanggungan deui nya cu. Semua. Kune ti heula geus dicaritakeun. Pangkat mah pupulasan. Gitu. Ulah sok nepak dada sorangan. Bener aing hanteu deung. Nya. Kakawasaan dipake adigung-adiguna. Tuh. Nya Jang. Leres gitu. Ulah. Ketenan eta kenging nama. Naon sababna pangeran ge teu mirido ka jalma nu boga karep kitu. Tah kitu hanya kadeudeuh ne ka ilaing sakabe. Katampi, nek katampi. Boh ka anak ne nu lalaki, boh ka anak ne nu awewe. Sing kararade. Katampi kan tenan. Ya cu. Sing bisa ngamangfaatkeun naon nu aya di alam dunya da sakabeh ge. Pangeran ngerasakeun dunya nu sakieu enah teh keur manusa. Teu leres nek. Naon nu ditancepkeun di taneuh bakal jadi tur ka ala buahna. Jadi ngandung harti. Rezeki manusia mah asal daek ngalengkah. Pasti bakal aya. Najan bari jeung urang munajat ka pangeran tapi cicing bae di imah mung nyiar kipayah. Ulah ngabujangkeun kanu kawas. Mana? Mau kepenak-penak nya. Moal kapanggih sanajan bari jeung puasa tuluy-tuluyan oge. Bari jeung ikhtiarnya cu. Ibadah teh kudu bari jeung usaha. Usaha bekal urang keur ibadah. Kakarak eta sarua jeung urang naon amal reujeng ilmuna. Ya imangan gitu ya. Kudu boga imangan cu. Sagala rupa ge tanpa diimbangan mah atuh berat sabelah. Di mana geus berat sabelah tara bener. Atuh. Ya cu. Kal tamplok geus berat sabelah mah. Nya kitu. Upama urang nanggung bari jeung berat sabelah ari nanggungna di tengah-tengah. Atuh meureun dengdek sabelah. Dan moal matak jadi reugeuh jeung ngajulangeut nya cu. Tah kitu ne teh neundeun deudeuh. Tah kitu ne teh nya nuna nya. Katampi nek katampi. Dan ne teh teu bisa mere ku harta bari jeung kubana. Da puguh kieu kaayaan tapi sugema nu aya. Langkung eta. Sugemana teh ku geus dibere hirup ku pangeran ge Gusti nu agung. Somuh leres. Agungna nu maha kawasa. Nepi ka katingali ieu dunya pamandangan nu sakitu enahna. Cek nege heueuh sagala aya Leres nek di leres. dunya. Nya cu. Leres itu. Sagala aya. Mau urang nu beunta jag-jag waringkas. Hirup di alam nu sakieu enahna. Salah lamun jalma nyebutkeun ripuh ku hakaneun. Salah gede kacida lamun jalma nyebutkeun ripuh ku pakeun. Da meureun di imah masing-masing boga ari tanah saebok sewang. Kantanannya karagungan atuh. Sisi imah bae mah meureun aya tahmun matak naon sisi imah pelakan atuh cengeng. Meureun lamun jadi teh nyamal-nyamal wae mah moal kudu meuli cengeng. Kudu ngahasilkeun. Pepelakan urang teh kudu anu ngahasilkeun geusan pejit. Ai kamana ari lanceuk ilaing. Aya. Si Cepot si Astra jingga anak bapak. Mohon. Adieu gitu dulu. Yang Cepot. Kacengal hampo pipir sumur maete. Dicalokan teh karakan nembang. Waduh liteuy.
Terus ngarona gitu wengi teh. Capek dewek teh tuluh euy. Ngalah hampo pipire sumur rek milu maneh euy ka sumur. Wah, bung geblus. Kehalangan berit santung. Iya. Nya. Mopo mah cek neng aan oge yeung. Nya muarek poho. Muarek poho neng aan kaberit santung. Ya ya. Kok kabarit santung juga. Wayo. Acu ekek pae. Dina awi. Waduh. Hebat. Nyangsang gitu. Dina awi. Nyangsang dina baralak ragrag. Oh. Waduh hebat ya. Baralakna gerag-gerag bener nyangsang. Abdi daek jadi kelewih. Diajarnyin geguritan euy. Oh batur-batur bariasannya lagu geuning. Deweke bisa. Abdi daek jadi kelewih. Campur tangan urusan kaca piring. Naon? Campur tangan urusan jeung sajeng lalu lintas. Yor wembung. Ya. Nya ari jadi dulur mah daek ditangkep membung. Aduh ampun euy. Yi. Yi. Sum naon ini nya? Gimana? Pararanen kabeh euy. Panen enak. Oh, kade ulah poho. Urang teh ulah naon teh kitu lamun panen ayeuna ulah poho, kamasan geus ka tukang. Kantenan atuh. Ih, soalna ari zaman geus teu bisa naon teu bisa henteu diliwatan, kudu wae kaliwatan. Nya itu Kang. Balangsa kurang kudu ngalakonan. Senang kudu ngalakonan. Seni na. Ulah ceurik mangsana prihatin, kudu ceurik mangsana libuk hartabana. Tuh. Gitu. Eta cek basa. Bahasa Minangkana. Saupama lamun. Eta saupama lamun cek peribasa. Jadi lamun jalma ceurik mangsana gering, eta salah kada kacida. Gitu. Jadi ceurik mah kudu mangsana cager. Seuri kudu mangsana gering. Naon sabab? Lamun urang gering nganung hari lamun urang ceurik mangsa naon seuri mangsana gering nganung harti urang bakal nyang hareupan cager. Lah. Nya. Lamun urang ayeuna keur cager seserian eta salah gede kacida. Teu inget anu bakal kasanghareupan bakal gering. Tuh. Jadi lamun urang dibere gering kudu atoh. Pergi. Sabab bakal nyang hareupan cager. Lamun urang dibere cager kudu bingung. Lamun gering. Neangan duit salobana maksudna keur meuli ubar beuna di mana gering. Da lempang mana lempang. Hirup mah lir ibarat lempang ye. Dengekeun ku maneh cabok koeng geura. Hah? Cing kumaha? Cabok koeng sia. Akang eta sok wae. Ya, ye. Hirup mah lir ibarat lempang ye. Dah, jadi lamun orang lempang kapan? Mangih tanyakan, kudu bingung dah. Kudu atoh. Oh atohna Kang? Sabab di harapan orang bakal aya pudunan ye. Atoh pan mudun. Moal capek. Duh. Lah cenah. Jadi lamun urang keur mudun, hal eta urang kudu ngarasa ripuh. Margi. Sabab di hareup menang tanyakan. Aduh, ya. Jorok aseserian wae. Lain cek dewek mah euy. Ayeuna nya. Naon? Aing. Kumaha? Heeh, ayeuna. Jol ayeuna. Naon ente daang naon? Nya eta pokona mah kehalangan we teh disada-sada teh meureun. Nya. Oh, ya kitu teh mah cenah ieu pan urang teh pan opat kabehna. Nya. Opat teh di Samergaledeg 2. Terus ngalak kalapa hiji. Nya. Anu hiji belek di imah. Oh. Pan harita kanyahoan corona. Nya tapi pan menang muyahan hari itu. Ih, nya eta geus pugu pan jadi saron tilu. Aduh, aing geus. Jangan anak papa.
Menggeus ulah sempal kapi guyon teuing cu itu dunungan geus sakitu jauhna.